Jalma boga hadasna erek hadas leutik atawa gedena eta kana aturana pikeun jalma nu boga hadas leutikna eta haram salatnya kitu tawafna lamun eta jalma geus balikna eta ditambahan paharamanana eta haram lamun mawa Qur'ana anjeung nya kitu haram lamun jababna tapi lamun keur jalma nu can balikna teu diharamkeun mawa jeung nyabakna jeung nya kitu pikeun jalma nu junubna ta eta nu opat diharamkeunana jalma nu junub ditambahan kana haramna maca Qur'an anyaan jeung nya kitu eta diharamkeunana ka jalma nu junub cicing di masjidna tapi lamun eta cicing di masjidna ka jalma nu junub teu naon-naonna saperti eta jalma bari eta keur cicing di masjidna rek kaluar pantong masjid dikunci kapaksa eta jalma terus cicingna sedengkeun ari awewe anu hedna jeung nya kitu awewe nu nipasna maka anu genep diharamkeunana oge eta bari aya panambahna nya eta teu meunang dialap sukana barang antara bujal jeung tuurna tapi lamun hayang kudu adu selasa kumaha nurutkeun hukum pertela jeung nya kitu eta diharamkeunana puasa jeung nya kitu ditolakna dina waktu perhed atawa nipasna ka eta tangtu dimakanana jeung nya kitu eta diharamkeunana puasa jeung nya kitu ditolakna dina waktu perhed atawa nipasna ta eta tangtu teu dimenangkeunana.